Nunda kamelan hariwan boa luput aduh puput mun kahayang kasoran nampi ka Siti Gusti nyah ka inu kabakeun welar sasi aduh kasasama nu kitu modal hirupna daun pulus lalambara hiji ciri karetotonde mun milampa kasabaran tangtu meunang kabagjaan daun pulus lalambara sok jadi di kebon awi urang eling ka pangeran supaya salamet diri nauna posisi lamur sok sisi akur jeung batura selemur mibaraya jeung sasama ieu mibaraya jeung sasama nauna posisi kumaha ditaruh soeng tauna puasa si kasasama silih puluh longan jeung bangsa nandan kati nengsokeun nunda kamelan hariwan boa luput mun kahayang teu kasoran nampi ka